gitu kayaknya mata Tina. Aduh, mending balik lagi ah, takut ketahuan. Anjir, tas gaduh salah bae, nempo Tina atuh langsung lumpat. Iya kan nih. Mau pulang Pak Dian, takut sama Teh Tina. Ya udah saya pulang dulu. Lah, sieun ka Teh Tina nasinya. Oh, inget aing. Pan si Tanjil tanu nyarempet si Tina nya. Ka aing bebeja ka jaluna aing mah. Aduh, iya mah gearna bubak iya mah perlu diganti ku gear motor GP ya mah. Aing nelpon entok jaluna heula ya. Halo. Aca nyambung. Ada, telepon euy. Alah, Pak Dian euy. Kumaha Pak Dian? Halo, Rin. Ini sih ya. Deui mah, Di mah. Oke, aing ka dinya. aya naon kitu? Iya, aya misi nu kudu diselesaikeun, Rin. Oh, geus ka aing ka ditu ho. Oh, yang geus ka aing ka dinya. Oh. Hai, Pak Dian. Tadi yo. Lah, Rin. Nyaho sia di dieu mun aing teh moal nelpon. Budget aing tinggal sautukur mah. Nya biasa lain Pak Dian nambah film teh sada tegang. Saenan ayeuna kumaha? Kidu teu lain ieu teh. Geus engke gampang pe dueteun marin. Ieu mah masalah si Tina, urusan si Tina. Dewek nyaho teu nu nyerempet si Tina, Rin. Nah, Pak Dian, aing sewot banget nya anak geus ya ka anu nyerempet si Tina teh. Oh, bertanggung jawabna Pak Dian. Emang Pak Dian nyaho teu anu nabrak si Tina teh? Kade, tapi ulah asal nuduh Pak Dian. Si Pak Dian udah balik ditungtut teh sia. Kuna aing ngomong teh nyaho, Rin. Saha nu nabrakna teh. Moal asal nuduh, Rin. Aing ge nyaho, ngan aing cicing. Loh, kitu saha Pak Dian? Nya anu nabrakna. Saha? Saha sok? Saha? Eta sungut keur mah puasa sia. Sungut jaga keur puasa sia teh. Oh, hampura Pak Dian aing soalna mah emosi yo dada teh. Hampura Pak Dian soalna mah aing hayang geureuh nyaho euy. Saha nu nyarempet si Tina teh? Kau matak make sabar heula, Rin. Wah, ngirit dibere nyaho, Rin. Lamun nu nyerempet si Tina teh si Tanjil. Lah, si Tanjil lo. Si Tanjil teh panumpak apit peget teu bisaeun, komo numpak motor. Kumaha caritana eta? Aing keur kamari peuting teh ngadengeh heuh. Om Ius jeung si Tanjil ngomong mencurigakan teh, Rin. Jeung manehna ge curhat ka Om Ius teh. Si Tanjil teh ngaku, Rin. Lamun manehna nu nabrak si Tina teh si Tanjil, Rin, ngomong ka Om Ius teh. Kaula asa ku aneh, euy. Pan si Tanjil teh bisa tumpak motor teu naon. Aneh om ieu mah. Tong aneh, Rin. Mungkuna nabrak eta teh kakarak si Tanjil teh. Geus anu Pak Dian, anu mending nangan si Tanjil kumaha benerna. Neuk jalur hukum pokona mah ho. Tapi ulah waka bebeja ka si Tina. Haribet moal awewe teh. Oh, Rin, geus kumaha benerna bae, Rin. Pada tong bebeja ka si Tina ho, ulah bakal bebeja. Soalna ribet urusan jeung awewe teh. Ribet. Oh, Bener Pak Dian, anu mah mending uruskeun heula secara laki-laki ho. Gentle. Ayo. Laki-laki minum ekstra jus. Pandai si Tanjil teh nya. Aing boga pangabutuh mun datang ka hese Tanjil teh. Aing teh boga pangabutuh ka manehna teh. Laos nyuriting nyampurkeun gancang da moro mere da manehna teh ka aing signa. Kandi baji la ilaha illallah. Kandi baji la ilaha illallah boga pangabutuh kami teh mata karese banget maneh mah. Loh. Aduh, maaf Om.
Om, saya habis ada urusan dulu tadi. Ya, Om habis dicukur ya sekarang. nyaho lah Jil, pan sekedeng di depan moro. Iya, lebaran jadi kudu dipolok kak Jil. Emane yang geus dipolok ka acan tamsil. Om, jangan sembarangan manggil nama orang tuh. Ini nama dikasih sama orang tua. Ya udah Om, mau perlu apa? Sok, sekarang situasinya udah nggak aman. Jadi kieu Jil, nyata waktu heula sakedeung, sakedap nu Jil. Kami teh can meuli baju dulag Jil, nu tegap teh baju dulag jang kami nu baju mah geus kumaha Jil. Alah, udah. Oh, perlu mau beli baju lebaran Om. Kalau menurut saya mah Om Yus cocoknya baju Hello Kitty. Lah, bernya saru aja nengahin aja ke kami aja lagi itu cara nama. Betnya awak keker kieu bajuna Hello Kitty. Jil, nya kami mah tegap nama Pikachu. Ya betnya Jil kami keker kieu, betnya baju kudu Hello Kitty. Ya salah Jil, kami mah keker kieu mah baju nanti kudu Pikachu. Ah. Nah, aduh, ada Teh Tina Om. Ya udah saya pulang dulu ya Om. Oh. Jil. Om Yus, kunahanya atuh Om Tanjil aya nempotina teh. Sok langsung lumpat ka aya teh nya. Iya, tambang si Tanjil mah kabur ge, lompat ke buru-buru telen ku peda nempot teh Tina. Ku buru-buru betina. Nah, sok hayang teh apa yang ngoboros teh yang micen. Geus teu kuateun. Maknya tos 2 kali tepangan jeung tina teh kabur bae atuh. Memang ada 2 kemungkinan betina. Nu kahiji teh buru-buru ku saking kumeureun geus mencret isukna gorengan jeung sabrang. Kadua sengkil ngadahar jambu betina eta teh na teh. Oh, mohon kitu Om, nyantos adi nama arek uingnya arek nyiapkeun jang buka puasa. Entosnya Om. Teh Tina ka heula. Aya naon deui Om? Oh, kami nek jujur ya, memang kami keur puasa kami bunga bohongnya betinanya. Si Tanjil teh curhat ka kami keur penting teh bahwa si Tanjil teh ngaboroso teh yang balik teh Tina. Eta teh sieun nu nyarempet pitina teh si Tanjil curhat ka kami keur basa keur penting. Lain ngaboroso lain. Duh, mohon kitu Om, pantesan patimutina teh kabur bae sia. Geus hayu ya nama betina, nama cuang ieu ngudag si Tanjil, ayeuna buru-buru gua eta bel si Ririn dek dikumahakeun eta budak. Ayo betina ayo. Betina ayo ah. Tanjil, aduh yuk. Ayo, kanyahoan, kan di mana? Sok, kan dia ayo sok. Rin, maaf Rin, jangan penjarain saya Rin. Muna itu nyari. Yo Tina, anu nabrak Tina teh, anu nyerempet Tina teh yo, kami nang nyaho di padian si Tanjil pelakuna teh. Aduh Om, saya gak nyangka Om Yus malah ngebilangin saya yang nyerempet Teh Tina. Jil, aya nama bulan puasa Jil, nu jahat mah kudu buat dikerekep, dibenangkeun. Tu budak ngabohong Jil aya nama. Sieun. Gara-gara dibawa dikumahakeun mecakna ya. Dibawakeun ka nu mecakna di nu lega. Ayo Om, gampang, gebugan kena. Geus ayu gampang di nu lega. Bawana yuk. Ayo. Om, ayo udah dikumahakeun ya, gebugan bae. Ada gebugan mah jangan bau lah, temecak lah eta mah. Ayeuna mah zaman ayeuna bae dikumahakeun sok. Teh Tina mecakna dikumaha? Teh Tina sieun na. Kumaha mun dibakar bae? Ah, saya mau dibakar. Tuh Om, pingsan Om. Pingsan diukun. Karunya diukun. Ayo Om, bergerak Om. Ayo cokot yuk. Sulu.
Om, ayo kerek om. Ayah Rin, Langsung. Ya mah tinggalkan ah. Ayo, tina ayo lah. Tina. Api panas. Mengapa kau lebih memilih dia, lalu kau tinggalkan. Aduh, iya mah gearna bubak iya mah kalau diganti ku gear motor GP ya mah. Gara-gara dibawa dikumakan mecakna ya. Dibawakan kan mecakna di lega gitu. Ayo. Rang. Gila. Waduh, panis tanjul tuh nya. Aing buka ke bawah ke apa. Oh ini nama bulan puasa, kebenan apa? Gara-gara dibawa dikumakan mecakna ya. Dibawakan kan mecakna di lega gitu. Ayo. Rang. Gila. Sungut jaga kerpuasa sia teh. Oh, hampura padian aing soalna mah emosi yo dadak. Memilih dia, lalu kau tinggalkan aku, tanpa tahu sakitnya aku, dan kini kau telah